Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun skui people semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada episode ini, saya Toga dari Syiar Religi mengajak Skui People semua untuk bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andos Rukman Wiryadinata MAG. Isi tausiah pada peringatan Isra Miraj ini sangat menarik untuk disimak. Apalagi beliau menyajikannya dalam bahasa Sunda. Banyak hikmah yang bisa Skui People ambil dari tausiah beliau ini. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama-sama tausiah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jamaah, Alhamdulillahilladzi syarafal umura bitadbirihi wa adala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa zayyana suratal insan bihusni taqwimihi wa amarahu bitasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la fi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa safiina wa maulana Muhammad ibn Abdillah safiyika wa habibika wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu syi'aral islam min dulmatil kufri wa kubahihi amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Al-mukarramun para alim ulama nuku pribados di hormat kahatur ketua DKM Masjid Miwah Rengrengan sadayana ngahatur kenuhun karena panglem bapak miwah ibu muga-mugi naon rupi anu parantos didermakeun kanggo acara ieu sing dijantenkeun ladang amal kahirupan dunia rauh akhirat kengeng kabagjaan. Sadayana pamaksadan muga-mugi dikabul ku Allah ku wasilah sinareng fadilah kautamaan milali ilmu dina ieu wengi. Ngaos sakedap selenting bawaning angin kolepat bawana kilat menang beja tinu bisa dipercaya. Masih kene aya jalmi anu ngalakukeun amal ku atas dasar kagaliban. Jadi kumaha rame nawe di urang mah. Selenting bawaning angin kolepat bawana kilat menang beja tinu bisa dipercaya cenah saha nu ngajuru salah sajeng Sabtu kudu numpeng. Sabab Nyi Roro Kidul rek pindah ka Jangari narumpeng teteh. Ai rajaban teu udunan. Kitu jelema ayeuna mah mit amit. Tong seuri atuh eling ece. Naon deui atuh cenah anu kedah dibahas ngaji sakedah. Dina Al-Qur'an surah Al-Isra ulah dibaca surat sabab tak marbuto. Ulah dibaca Al-Imran tapi kedah dibaca Ali Imran sabab eta nami keluarga Ali Imran. Jadi urang mah rame nawe surat surah ai surat mah surat gade tah. Surat cinta diawali ku kalimah tasbih subhana maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu maha suci Allah.
Ajengan punten menurut ahli tafsir mufassirin ayat ieu nu kedah dipayunkeun sanes biroi tapi biqolbi ku kaimanan lain ku akal. Matak aya jalmi nu percaya kana Isra sinareng Mi'raj aya nu henteu aya nu munafik. Sedangkan dina pendapat termasuk akidah samiyah wajib mempercayaina. Sabab punten mujizat nu kadua nu pangageungna saparantos Al-Qur'an nyaeta Isra Mi'raj. Hiji sasewe ngaji teh. Jadi subhana teh tasbih maha suci Allah. Ngaberangkatkeun saha bi abdihi nah geuning teu bi rasulihi teu bi nabihi teu bi Muhammad nandakeun yen rasul teh ngalaksanakeun Isra sinareng Mi'raj teh jasadan waruhan. Aya nu nerangkeun ruhna hungkul, aya nu nerangkeun jasadna hungkul. Jumhur ulama sepakat nu paling utami jasadan waruhan. Sabab kalimatna ge bi abdihi. Sakali deui anu diberangkatkeun saha jalmi anu suci. Anu ngaberangkatkeun Allah anu maha suci. Di mana tempat anu suci? Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil kanggo nampi amalan naon? Amalan anu suci, salat. Allah maha suci. Nabi Muhammad maksum terhindar dina dosa-dosa alit, jalmi nu suci. Tempatna ge tempat suci Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa. Kanggo nampi naon? Salat diawali dengan mensucikan diri. Kari-kari pantes teh cek masyarakat umum. Rasul ngalaksanakeun Isra sinareng Mi'rajna naik buruk. Ari burukna teh digambarkeun awewe hareupna tukangna kuda ngahina ka umat Islam yen Rasul resep awewe nafsu kuda. Eureunna nu boga gambar buruk kitu tah saha? Ayo istighfar. Anda telah melecehkan nabi Anda sendiri. Di urang mah baheula kungsi gambar buruk teh rame. Di Parajang di ruang imah malah nu bogana ge ustad teh. Aduh ya Allah ya Karim ti mana mimitina gambar eta. Ari buruk teh barkun ai bil makna kilat. Manya nabi babarengan jeung awewe bari lain muhrim nit amit. Pantes teu boro-boro kitu agim gara-gara nyanung rieut eueuh nu ngonang. Eta teh cacakan bener nyanung. Mata kurang ge lain mung nyanung sieun eueuh nu ngonang. Demi nage hayang ieu teh. Mata kuak lieu ge sugane aya nu herang. Ari pek teh geuning nglarunyem eueuh ah. Bu. Ibu diawali dengan mensucikan diri. Kumargi kitu ya sangkan orang hirup bagja di dunia rauh di akhirat ulah nikahkeun ka hirup di dunia kaboga maut ka neraka pancilaka dua kali atuh hirup kitu mah nya keun bae atuh urang di dunia sederhana jadi ahli surga lain amin amal dengekeun amin amin amal petot maneh mah. Hiji ya oleh-oleh ti ajengan supaya hidup teh iskariman au mutsahidan hirup mulia maut sahid ulah ieu mah hirup hina maut qaid. Bu amalkeun ngaji mah nu murah meriah we meka pake lah. Al wudu qabla ta'am yampil pakri saha jalmi anu memeh dahar abdas heula moal miskin dina kahirupan. Oh sok abdas rek dahar. Pahingan balangsak sia mah mit amit keur mah keur tara nyebut teh tarik ieu ka era eling atuh karek nyaho rek dahar abdas telat tarangonang batur mati baheula nyaho ge ieu mah karek ayeuna paingan hirupna teh kismin mit amit batur mah HP na ge BlackBerry ieu mah black butut batur mah tingali mobil ge karimun ieu mah karigek we batur mah tingali imah make parabola ieu paraseuneu ngeluh
nuhun ngebual. Tolong, ini amalan ahli surga. Sebelum makan apa? Memeh tuang naon? Abdas. 2. Sangkan hirup bagja ya amalkeun. Al wudu qabla naum fahuwa indallah sakidun. Siapa orang yang berwudu dulu sebelum tidur, insya Allah dia hidup mulia, maut syahid. Osok abdas rek sare. Bapak-bapak osok rek sare abdas heula. Udud, de mane mah udud. Rek sare teh udud deh ayo. Boro-boro abdas ngelepuas teh ayo. Ngabejaan tak anu sok ngaroko siapa kita paru-paru. Hei, nu sok ngaroko panyakita paru. Nu teu ngaroko panyakita rupa-rupa. Bapak, ya Pak. Hei, arek sare teh abdas heula. Ayo he udud. Ibu-ibu sok abdas heula arek sare. Awewe ayeuna mah nek sare teh pelembab. Awewe ayeuna mah nek sare teh pelembab. Pemutih. Da kokoloteun moe wae pare. Halis we kahebos ku open. Hayo we kitu. Cantik teh relatif bukan dengan kosmetik. Sentuh dong wajah dengan air. Ta ieu ngaji mah nu kieu nu sapopoe. Tong wakan luhur-luhur. Da ayeuna salatna lamun abdasna teu sah bade kumaha? Ayeuna toab kedah ku abdas, baca Al-Qur'an mensucikan diri. Bagaimana dia akan haji dan hajah yang mabrur dan mabruroh kalau berwudunya sudah tidak benar. Sapina, Fatul Mu'in, Fikih Sunnah, Subulus Salam, Kifayatul Akhyar, bab awal, bab pengantar, bab tentang kebersihan. Meh tenang, hate teh abdas heula rek sare teh. Da sanajan ayeuna duit loba ge ari bayeung yang hate mah moal jadi kanikmatan ece. Hegra rasakeun tiung joya mu kena gelombang cinta. HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba sawah lega. Anger we sare teu tibra, daang teu mirasa sabab batin kasiksa. Ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Mata ngadengekeun ngajina ge bari nyarane beda keur teu ngeunah hate. Make nyararane. Jadi kanyahoan imit amit. Yo tong ganeng nu nyarane teh keur nyebret. Osok abdas heula rek sare. Ieu teh rek kumaha ya teh? Da kuring mah mau balik biasa. Mohon maaf ajengan kuring mah tara ngabahas politik-politik lah tara ngaji we geus politik teh poho kanu leutik menang itu menang ieu ge ngabohong haseum anu pugu mah menang sorangan we heueuh nya. Hei bade kulem naon bade tuang. Masya Allah ya karim mia. Orang Arab bilang sangat luar biasa, kues bagus katanya. Dan Nabi mah dugikeun ka pupusna ge ajengan punten ya, dawa mudu ya. Nalika anjeunna pupus masih dalam mensucikan diri. Abdas ya rek sare teh. Tah supaya budak sehat, soleh, anak solehah, anak sabik, terang sabik. Ari sabik teh kieu ye, anak leuwih mulia tibatan inung bapak. Bapak supir angkot, anak jadi pilot. Allahu Akbar. Inung dagang lotek jeung bala-bala, anak boga toserba. Ngan aneh kunaon ari tukang lotek sok montok. Nah cenah ajengan tukang lotek sok montok sabab tiap aya nu meuli diasa aneh hayo. Sakali meuli 5 kali diletak. Ayeuna lamun 50 urang sabaraha kali? Lamun sakali meuli 5 kali, lamun 10 kali 5 50. Lamun ayeuna kali sabulan nya heueuh jeber. Punten kanu montok. Eta ibu montok tukang lotek sangis. Ibu, hoyong teu boga budak kitu. Bapana kulit macul kulit tanur, anak jadi insinyur hayang. Bapana inungna apa juz 30, anak apa 30 juz halus. Hoyong gitu.
abdas heula memeh kulem jeung garwa. Saha contona cenah ajengan Nabi Ibrahim Khalilullah gaduh garwana dua Siti Sarah sareng Siti Hajar abdas heula nek sare jeung pamajikan abdas Nabi Ibrahim abdas boga budak ajengan model Nabi Ismail. Fatimah coba putri Rasul dijamin ahli surga, Masya Allah ya Karim. Carogena Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah boga budak Hasan jeung Husain teu ngadoreksakeun dunya jeung akhirat nyenangkeun. Abdas heula dua nana ge rek sare teh. Oh sok ibu abdas ta bapak rek sare jeung pamajikan. Kuku Bima. Tak anakna teh raje teh beungeut tak enda ngadaangan wae cap meong. Lain seuri sia eling dah heueuh. Loncah. Majarkeun gerenyem nilem imit amit aing. Nek naon kikituan era atuh ieu? Nok meri dikocok make seprit tak budakna teh budak Manila we. Ari anak hayang mulia ari kalakuan kitu patut. Melak cabe teh jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, hade bakal menang nu hade, goreng bakal nu goreng. Lamun urang abdas heula meme sare, insyaallah ajengan anak teh mulia. Nu kieu we sapopoe ajengan lah ngaos mah nu sapopoe lah geus teu kudu riweuh-riweuh. Abdas heula rek sare teh elingan salaki teh akang kulan bilih akang bade ngalap suka ka diri abdi urang abdas heula. Nah nyai make kitu cek ajengan ti Cipanas sugane atuh urang teh diangkat derajat kamuliaan ku anak. Abdas kapancuran curcor cai harerang di papaes malah mandar kemang warna-warni. Batur mah ya Allah keran goloncor ieu mah ngarojok heula gomong. Ngadaangan nu kitu naon teh maksudna ngararewa teuing ih. Opat ya. Bade tuang naon? Bade kulem? Bade bersenggama? Opat. Tukang dagang ya nu sabuneureun hei. Dibere ilmu ya. Wa tizaratan lang tabur, tizaroh bakal berkah manfaat. Cek bahasa Sunda mah sugih mukti tur Islam nih ladang tani bisa kabeli mobil Camry model Kiwari. HP na Blackberry nginumna ge strawberry duitna ge salamari bari pamajikan geulis model bidadari. Bisa ngalaksanakeun ibadah haji sanes kanten poligami. Tina tani teh bisa ka Mekah, lain tani timbul daki dagang timbul hutang. Memeh dagang abdas heula, memeh melak pare abdas heula. Jujur tukang tani osok abdas rek ka sawah. Paingan balangsak sia. Mit ami sawah lega awak begang. Puntenna ya ka nu begang. Ongkoh lega sawah awak begang. Mikiran wae keong. Keong eueuh mikiran beurit. Tanyakeun ka Mama Ciharasas. Tingali teruskeun ka Mama Benyot abdas heula cenah ajengan kamari ka sawah kuring abdas tapi geuningan pare kala ka hapa keun bae pare hapa amal bener ulah ieu mah amal hapa pare pan cilaka dua kali arek kitu hirup teh hapa duanana abdas memeh dagang tah meh teu salah mulangan imeder peuting-peuting nu balanya mulangan 40.000 ditinggali duitnya 10 atuh ngelel jeung ka tukang dagang ulah sok pinjem duit ka Kosipa tah saha sia sok nginjem ka bank kuriling ai riba haram teu anu nginjemkeun dosa teu anu nginjem dengekeun tanu sok nginjem ka Kosipa nu ngawarung biasana teh kitu teh kamari ge tatangga kuring liat kerupukna ge kamajuan nginjem tinu kitu mah ulah sok nginjem kanu kitu aja bade namut nu aman aya ieu hoyong kami toha nginjem duit mah kami toha ulah ka Kosipa matak neangan mitoha teh nu beunghar sawahna lega duitna loba anakna hiji-hiji lain saukur beunghar kuring nek mere penjelasan ieu nu penting mitoha geringan ta eta beres hajat mitoha maot yes ari pek teh nu maot teh panganten Anda belum beruntung cobalah
Ih, emangna ale-ale. Hei jamaah, bade dagang abdas, bade tani. Mohon maaf, izin Pak, saya pernah ceramah ke Purwakarta, ke Pleret. Salakina teh kuli bangunan, imahna ge setengah badan. Dan nu penting mah kebahagiaan hati atuh bukan harta. Ieu mah dareg-deg ini ka dieu hayang sate tenang make tiung hideung. Kacamata eta teh lain gaya panone bintit da parasea wae. Allahu Akbar. HP diutak-utak ari pulsa eueuh. Cumi teh nu kitu teh cuma mijit. Nu kitu teh ngaranna teh pakir miss call. Ajengan kuring ngaji ka Pleret. Imahna setengah badan handap teh mok luhur bilik. Curcor cai harerang di Papais malah mandar kemang warna-warni. Imahna lain minimalis, mobilna teu Alphard, sederhana we. Ajengan hatur lumajeng cenah ya tuangeun leuteun sor nu mikeun teh anakna. Rada curiga ieu hate ieu. Sedeng anakna teh da. Cing teh bapak damel naon? Kana bangunan. Ibu naon? Dagang. Nah cing teh ngonang ka abdi walimatus safar rek ngalaksanakeun ibadah haji. Pidoana ajengan abdi teh bade ka Mekah. Ngica serang? Henteu. Atuh gaduh hadiah? Tidak. Nah atuh ibu teh ka Mekah. Kieu ajengan anak abdi teh kaluaran aliyah. Meuli pulsa di Pleret, papangi jeung aki-aki orang Bandung, tukang besi tua geus kolot. Kenalan ta'aruf, pek teh budak teh dicanum. Nyaaheun eta aki-aki teh kamin tohana teh dikamekahkeun inung bapana teh. Alhamdulillah ibu hoyong ka Mekah, bapak hoyong ka Mekah, bikeun budak ka aki-aki ka Mekah teh anak keraja. Ieu mangpeungloba aki-aki ieu buru ararek moal. Aki-aki ngajalajar. Ibu mah ari ka Mekah hayang ari amal petot. Arek tani bade dagang. Cing bade tumar ari Nabi dagang teh. Dibere gelar Al-Amin, terpercaya jujur, sabab Nabi teu pernah make sumpah palsu. Pancek jurumia sumpah teh diawali ku huruf 3. Wow bajeng ta. Nabi mah nya ge sok dagang teu pernah ngurangan timbangan. Nabi mah yeuh dagang teu pernah nawar anu barang keur ditawar ku batur. Jeung Nabi mah dagang teu pernah mulangan ku korma. Nah ari di Indonesia meuli baju di pulangan es bomon. Tah saha sia nu dagang kitu tah? Hayo di mana dalilna ente mulangan ku es bomon? Meuli baju mulangan ku es teu eling sugan. Mun meuli es bomon di pulangan baju tah meunang. Yahudi hungkul dagang gitu mana Yahudi da kuring ge sakola teh lain dengan saukur jeung masantren sakola lain S1 S2 ngambil konsentrasi hukum Islam teu meunang mulangan kuno kitu teh. Yarfa Allah barokata min kasbim, diangkat ku Allah kabarokahanna ge. Arek barokah hirup teh ikuti jejak Rasul, ulah ngurangan timbangan dagang teh. Kemari kuring Allahu Akbar kana bos tukang ngasong jeruk mandarin manis dan rindu dijingjing matak gining dibawa matak gaya si madu cenah sabaraha cing teh Kang sakantong 10.000 ajengan cing teh atuh sakantong ya si madu nya duh ai diasaan teh si cuka mending ngelel aduh amang geuningan haseum jeruk teh tong ngadat ajengan masak keresek abdi masak karung hasem kabeh cenah. Heuda manehna ge menang meuli urang teh jadi jempling dikitukan mah geus sia kumaha maneh cita ingat hapan manehna ge menang meuli meureun hasem kabeh sakarung komo manehna mah ai urang sakantong hade tah tukang ngasong tah duh cocok tah jadi caleg tah.
Hayo hirup teh rek naon atuh di dunya teh da moalana kudu loba amal ulah apa nek dagang naon tah kamari kuring di Panemong ajengan lain beja tukang tamal ban ka Mekah ai berkah mah hirup mah kitu naon oge ayeuna toko ngajajar jadi musibah rek naon kiriditan beki loba unyak anyuk ka ditu ka dieu nginyeum ka kosipa dorog-dorog nginyeum deui ka anu nginyeum deui ka anu piriweuheun abdas memeh dagang abdas memeh tani dina kitab taklim ilmu bersih moal sumping kanu kotor abdas heula nek tolab abdas tadi bat bread bro teh ka madrasah teh mata ayeuna mah kitu beres ngaji edan deui we teh da elingna teh sajam keur ngaji survei membuktikan pan loba awewe make tiungun aya rajaban beres rajaban dilaan hareudang araratun bayeung abdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara make tiung hek make nyengsol nutara make tiung mah nyeng dar diomekeun atuh kanyahoan amit-amit pamajikan saha teh ti ka era amit-amit atung kewe urang geus balik omekeuna ajengan amit-amit jelema teh kararitu da boro-boro di akhirat di dunya ge geus nalang werak ibu bade mencari ilmu itu berwud biar ilmunya membekas ongko ka madrasah tapi ngomongkeun batur tah yang merusak amal hasud iri dengki goreng sangka salah sangka iri dengki tabeak si amal teh capek gawe teu kapake ngomongkeun batur hayo balik ti madrasah ibi geus kaonangan acan uang geus kaonangan acan abdi mah karek balik ti onangan ngabejaan dagingna liat bedegong jelema teh ari daging hayang hibu ari kaonangan 3.000 mata ke ajengan ke lamun hajat merekan we geus selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 10.000 hipu 3.000 lihat gitu kesel urang mah ka indung maneh teh da ayanya nu sok ngomongkeun gitunya aya nu kitu jang eueuh maneh amit-amit kararitu nyebret hatena teh garoreng hayo hei rek tolab teh tamana tasri mana santri rek tasripan arek sorokan rek ngerab abdas beh membekas kuring pan kapungkur alumni Manonjaya Tasikmalaya nuju zaman uah jang abdas lah rek ngaji tafsir teh sugane atuh hiji-hijieun aya nu nerap da membekas ilmu teh ku uah mah da uah mah ngajina ge tara-tarik di masjid teh teu make sepeker sora anu kahiji jeung sora anu tungtung ampir sarua katarimana abdas ya rek tolab teh meh ieu tah membekas ieu mah beres ngaji nyebret tatangga meuli termos manehna ngagolak nah cek termos teh jadi ece nu saheng batur meuli motor sing Ciwis deket warung hei si eta sia motorna anyar monang nganyuk keun da moal miluan mayar da anu kudu panas mah knalpot nah cek knalpot teh jadi ece nu ngebul mit-amit kararitu ayeuna mah nyalebret jagalah bareng-bareng moal penta udunan jagalah jangan nah ieu no dai ieu kotori geus teu akurnya bareng hayang kawin win nah ieu budak turunan akina ieu kawin wae ieu jagalah cicing kumaha Pak Haji jagalah istri jangan kau sakiti tangisan istri tangisan bidadari ulah sok molotot ka pamajikan teh molotot weh tak pamajikan teh begang da dipolototan wae punten wae kanu begang HP BlackBerry, TV LCD, mobil Avanza, PPTi, tipe G tapi awak begang da salakina molotot wae
dibawa ke bidan normal, dicek ke dokter gizi teh aya penyakitan, penasaran awak teh begang-begang teuing, dirongsen teh ka rumah sakit, gambar salaki we keur molotot. Hei anu begang rongsen isukan, punten we ya kanu begang. Tapi ulah waka sedih nu begang, sabab kieu ajengan anu begang keur mahal ayeuna. Nah haceuna teu puguh ajengan tadi kudu dirongsen nu begang, tapi geuningan ayeuna nu begang nu mahal. TV ipis mahal, HP layar sentuh ipis mahal, badag geyebed kirang pajeng ayeuna teh. Punten we ya kan bararadag kirang pajeng. Ih yeuh HP saya HP ulah mah teu ngomongkeun awewe. Mit ami ih garoreng hate orang dia mah mit ami. Hei, jagalah istri sareng, jagalah, jangan tangisan, tangisan. Ceramah mesti berimbang. Jagalah suami, jangan kau hianati, berilah izin kalau berpoligami. Oh yes. Emprak sia budak kinung maneh ngagoler oge. Budak teh ngadukung bapak moal diseusehan sia isukan baju. Inung maneh teh nyebret. Ibu, ibu, tolong tuh sama suami kasih tahu. Moal wani molotot, wala tuqabbih ba'da tasjid, ditekan 2 sampai dengan 2,5 harkat, tidak boleh kasar. Lamun jelema sok abdas leuleus tah hatena dengekeun ta lalaki, dawa wudu atuh hirup teh. Majikan diusir bedegong. Rumah tangga jeung maneh kamajuan. Cek pamajikan teh hayang maju mah naik gorobak. Balik sia ka Cikeni. Akang ngusir, heuh. Aing mah rumah tangga jeung maneh hayo we neumeureu. Anak kumaha? Bawa 2 anak aing mah teu ngajurukeun. Aya TV gono gini milik maneh, bawa TV, bawa lamari, bawa budak urang ngilu atuh ngenong. Mit amit ih heuras ih lalakina teh. Jeung bapak-bapak ulah sok salingkuh. Ulah sok nuna duit na kopeah tah saha tah. Nyempil na kopeah, dipenta duit eueuh, dipenta duit saman teu boga. Ari nguseup bisa. Hayo we sia nyeun eupan, eupan. Lamun hayang daang bere lukut. Meureun nguseup wae atuh. Da apalah katingali wajah-wajah jeujeur. Apal ajengan nu sok nguseup mah begitu sasalaman. Aduh, leungeunna teh hideung kapoe wae. Jeung cium tangan teh, bau eupan. Bu, ibu, bade tuang naon? Bade kulem, bade tolak, bade tani. Sudah dulu. Hadirin jangan berbelanja kemana-mana karena saya akan kembali setelah yang satu ini. Lain baheula keur masantren cai herang, ayeuna geus jadi ajengan herang deui. Asa hayang urang teh cai kiruh atuh. Teras Bu, siap 2 jam? 2 jam? Anda puas, saya lemas. Dari ngaji mah kumaha pulsa. Ari 500 mah SMS. Bu, berwudu ya. 2 kunci keberkahan. Amalkeun yo oleh-oleh. Lamun hirup hayang berkah. Jeung ari harta teh lain berkah. Mohon maaf, ilmu bukan yang mesti bertambah itu ilmu. Wa ziyadatan fil ilmi. Ari harta mah lain namahan. Wa barokatan fi rizqi, berkah. Duit loba anak kana narkoba daek. Sok ayeuna duit loba hayo salaki ka ditu ka dieu we salingkuh. Rieut nyebret. Nu penting mah berkah hirup mah, harta mah nu kudu ziyadah mah ilmu jeung amal. Ya mah harta hayang namahan, amal petot. Naon cenah ajengan kunci kabarokahan nu kadua? Dina kitab Durrah
Malah caur pondok pesantren Al Amin almarhum ajengan ayah. Hei, sodako. Pan hadisna ge jelas as-sadaqatu bi asratin. Sodako hiji bakal diganti ku Allah jadi 10. Kasaha cek Imam Asyuyuti lamun urang barang bere ka anak yatim. Pan sodako dina bulan Sya'ban beda jeung dina sasi Rajab. Sodako dina sasi Ramadan ageng pisan. Bu, ibu, sodako hiji diganti jadi 10. Lamun barang berek ke anak yatim cing ai harta rek dituang ku nyalira, harta teh teu meunang di monopoli, kudu dibagi. Sing inget tina harta urang teh aya keur tatangga. Mata kampura ieu ka bapak-bapak. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimu fil amar fil madinah aqama, atu fil amar fil madinah ata. Salat wajib, zakat wajib pikeun nu nisab jeung haul, dengekeun nu baleunghar tina harta anjeun teh aya hak batur. Ulah diteureuy we hayo ku sorangan. Titah zakat pare nu wetan, nek zakatan moal nek didaang jeung jaramina. Teureuy jeung keongna. Sok hayo letak teh jeung leutakna sakalian. Da Allah mah moal bangkrut sanajan ente teu zakat. Sing ingat hayang berkah bertambah sedekah. Al Maksum di Bandung usahana luar biasa. Haji Oting almarhum di Sukabumi tamatan SD pom bensin pabalatak. Tos serba selamat tuh Haji Makmun di Joglo, Cikidang, Ramayana, Ciranyang, Sukabumi, Cipanas, Bogor, berkah bertambah. Sabaraha atuh ajengan zakatna oge. Sing ingat atuh dina bana urang teh aya hak batur. Ieu mah samping BHS Horban Kasmiri. Salat Jumaah aya koropak nunutan. Api-api mun aya koropak teh. Koropak jauh beunta. Hiji da can jauh pisan. Jauh we beunta duanana. Anak buah Bang Madit amit aing. Si Bahlul kitu mah. Ece cing lamun ece nginum kudu kieu teh. Ece nginum kudu kieu teh. Kudu meh sehat. Nginum meh hayo teu kieu dioperasi prostat. Isuk dahar, beurang dahar, peuting dahar tak kudu modal. Ya mah isuk daang, peuting daang, beurang daang, teu modal kabebeng. Tina tani didaang, tina gaji didaang, tina bisnis didaang, teu dikaluarkeun, tidak sehat hidup Anda. Dengekeun tanu geringan sia. Oret matak geringan ge maneh mah. Sebal dari segala didaang ku sorangan atuh. Sing ingat ibu ka anak yatim, ka fakir, ka miskin. Baheula mah lamun 2 poe di lebaran teh sok silih anyangan, tatangga jeung tatangga teh demi manya kuring kudu make huruf kosam. 2 poe di teh ti imah eta teh geus nyieun plek keder. Kala panas seungit geuningan. Dapros geuningan. Kutu mayang. Angka 8 iraha rek nyieun angka 8. Wadahan geuning kana nyiru tutupan ku ulen. Nyai anterkeun ka si teteh, anterkeun ka imah eta. Tidinya anterkeun deui ka dinya. Eurihkeun deui ka imah itu. Balik deui ka dinya. Eta isa teh balik deui ka si eta. Ceuk salakina teh mamah ye daging ti urang. Naha ku bapa di benangan heueuh. Kueh ali teh pingsan. Ceuk kueh ali teh geus tong diurah eurih. Capek ti isuk. Da lain barang berena, lain tuangeunana menghargai tetangga, betul. Awas dah, hei ka tukang dagang. Tukang dagang tolong didengar biar berkah bertambah. Siapa yang menggerakkan hati orang lain untuk datang ke toko kita? Allah kan. Salah satunya adalah doa anak yatim. Sing ingat. Barang bere ka batur teh. Ulah didaang ku sorangan hirup teh. 2 ieu. Diganti ku Allah 70 kasaha kadulur keke ustad nah make beda ari anak yatim 10 ari dulur 70 pancekuring ge sedekah lain zakat panjakat mah 8 asnaf amilin mualaf ibnu sabil fisabilillah jeung sajabana sedekah memeh batur dulur sing ingat kadulur ieu Pak Haji da meureun teu kabeh dulur geus ka Mekah nya
acan. Ibu teu kabeh dulur boga imah pan. Aya nu pilot geuning nyempil di kolot. Aya pila geuningan di pipir sakola. Guru SD biasa nama. Cicing guru SD. Urang adi 2 ajengan lanceuk 3 teu kabeh jadi mubalik. Adi 2 lanceuk 3. Bapak geus maot, indung geus kolot. Minangka anu rada nyong colang dari sisi materi teh kuring. Wajar kan kuring barang bere ka dulur. Kamari poe Salasa ti heula nek samen dulur teh ngajalajar marenta duit. Nyahoon da meureun keur loba nu ngonang. 20, 40, 50 kumaha we disesuaikeun jeung kebutuhan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Aku berikan rezeki yang tak disangka. Loba nu ngonang tina samen deui tah. Merek anu samen nu ngonang teh nu samen meh hayo. Ayeuna ge dititah ka kepala sekolah teh samen deui cing teh. Wah ajengan da atos cing teh. Samen cing teh. Daek da urang mah merehan deui ka nu samen. Hirup teh rek kitu nya deung dulur. Tah, saha jeung adi jeung lanceuk para sea parebut warisan tah? Saha? Hah? Adi lanceuk aya nu para sea parebut warisan? Pabalata. Inna aibil makna harfu taukid. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Kabarokahan, kamanfaatan, kamaslahatan moal sumping lamun jelema geus parasea ieu. Parasea we hayo di dewan geuningan kursi pabalatak. Ih amit-amit kitu contoh. Hanya keur sidang ningali VCD porno bedegong jelema teh. Jadi lain sidang paripurna atau ari kitu mah sidang pariporno. Parasea we kieu wae parasea. Sing akur jeung dulur ceuk. Da teu kabeh dulur maju wajar nu beunghar barang bere ka adi jeung ka lanceuk. Adi teh ngajuru inget keneh we harita. Di mana cenah atuh ngajuruna? Cek bidan nining Pak Ustad. Ya Dewi kedah dicanak ka rumah sakit. Dibawa kurang teh ajengan ka ruang dalima. Panu ngajuru mah di dalimanya. Osok ka rumah sakit. Di dalima nu ngajuru mah. Allah nu ngajuru di ruang apel. Nya aya ngajuru getih hejo sieuneun bidan oge. Jadi geus meunang merenahkeun atuh. Sok tabrakan di ganaria. Nah, pan tabrakan mah gareuneuk. Jadi geus ti dituna ajengan. Eta geuningan cenah nu beunghar di pelamboyan. Oh nya atuh da kembang nu pangmahna pelamboyan. Eta geuningan nu cenah aduh budak leutik sok di ruang aromanis. Pan budak ceurik dibere aromanis jempling. Teu ganeng di rumah sakit. Ari nu muntaber sok di tukang deket makam tah meh gampil. Hampura we ya kanu kakurangan cairan. Ari geus atuh da muntaber mah tere. 7 poe adi teh di rumah sakit nelepon ka lanceuk ka ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Di kantor. Ka dieu heula sakedeung aya naon? Aya perlu na telepon teu puguh na telepon mah. Nu puguh mah pulsana we beak. Manehna XL urang mentari. Atuh nyedot. Datang teh ka rumah sakit keur nyusuan. Lalaki anakna meunang hayang kasep ciga uana. Taulah sok surak kitu atuh. Peperiheun udunan henteu atuh. Ieu mah udunan henteu surak hayo. Beda nu goreng hate mah da. Dewa aya naon nelpon ka AA, kata dokter boleh pulang. Alhamdulillah ngiring binga sehat nu ngalahirkeun sehat nu dilahirkeun. Bade iraha uwi sonten we atuh nya nya ke dijemput ku AA da eueuh ngaji. Hampura matak ditelepon ke ayah perlu ayah naon pangmayar ke wajar teu lain wajar kewajiban Pak Haji pan bapak geus mau inung kolot minangka kuring ge ngomong pan tadi ti heula nu maju teh ieu dipangmayarkeun ceurik adi teh nuhun dipangmayarkeun didoakeun we sing ka Mekah deui amin. Hadis 3 kali ya punten ya. Setiap kalimat penting selalu 3 kali. Saha anu kedah dihormat inung. Saha deui inung. Saha deui inung. Karak
bapak. Dina katerangan eta hadis as-shadaqatu syai'un azimun. Sodako ajaib, sodako ajaib, sodako ajaib. Terbukti dengan nyata. Cek adi teh didoakeun sing ka Mekah deui. Balik ke kantor Kang Haji. Dina meja aya surat. Pak Adi ieu serat isaha ti Padedeh Tapip. Dibuka aya ngaran abdi. Dinyatakan lulus jadi petugas haji. Kedahnya anak jamaah Depok. Di dia ajengan luar biasa sodako. Yakin Allah jeung Rasul moal ngaboh. Lamun urang nulung dulur Allah bakal nulung urang. Pan anu testing teh loba. Saluhureun kuring ge leuwih loba. Tapi kunaon bet kuring anu lulus doa adi nu di rumah sakit. Leuleus hate teh jeung yakin sodako teh geuningan. Datang deui urang teh ka rumah sakit. Dew, aya naon balik deui. Lain kitu teh bungah jeung sedih. Doa teh dikabul, teh ka Mekah deui. Ceuk urang eta bari ceurik teh. Mun bisa mah ngajuru deui we, cinta. Ari pek teh mung. Matak tahun ayeuna teh teu ka Mekah jeung da di teu ngajuru. Atuh ceuk urang teh nyiram-nyiram atuh meh bisa umroh. Nyiram can ngajuru encan. Tah, kitu sodako. Arek kieu wae jeung dulur parasea. Dere atuh. Tah ayeuna teh ajengan dikamekahkeun. Disuruh pergi haji. Saya kasih, yeuh, dew ka Mekah. Apana acisna kena ku dikamekahkeun. Teu ngurangan aja. Kun payakun Allah berkehendak. Tidak ada yang bisa memendung. Mata kudu akut jeung dulur teh kudu akut. Aya dulur gering longok ka rumah sakit minangka anu teu mampu ngenong. Bibi pangenongankeun heukeun bae bibi mah lah ka sawah mah ku si Amang we cenah da keur melak beuteuy ngenong aya di nu beunghar bibi nu ngenongna keun aya jang dahar di rumah sakit kuring nu meuli aqua silih jeung dulur teh ieu mah ngenong tara barang bawa tara sakalina ka rumah sakit teh beak apel teh beki gering we dilongok ku si eta mah bari nyingsieunan bedegong ngalongokna teh mang gering naon kanker aduh eta tatangga kuring kamari maot bedegong jelema keur gering disingsieunan beuki pingsan sok aya wae nu goreng ka dulur teh aya wae teh dulur hajat rek nyunatan ti kuring hiasanana ti kuring raginang kutumayangna kuring can nilana kudu kitu jeung dulur mah da moal lila hirup di alam dunya teh moal pan manusia nu pangalus teh nu mere manfaat atuh manfaat keur tatangga manfaat keur baraya manfaat keur orang tua manfaat keur agama kitu atuh hirup teh sok aya awewe nu sok ngagogoreng dulur lalaki aya awewe kitu tah ujung sok aya awewe anu nyaakad dulur manehna wae aya nu kitu hajat dulur awewe mah genep dagingna ge baradal boluna pisangna bihuna plekeder di rantangan ari dulur lalaki dibere dagingna teh dua jeung tulang beuheung nyeri teteh aya wae awewe kitu aya tong loba omong pokona mah aya pantohan imahna teh nah hanya awewe mah kitu wae aneh ieu awewe mah karitu balik di Mekah dulur awewe sajadah teh kokoneng sorban dulur lalaki totoongan nyeri kacang dua korma opat ari dulur mari nama cai jam-jam ge dina aqua dulur lalaki mah dina kantong es aduh nyeri teteh lain seuri saeling awewe ih awewe mah kitu wae nah hanya tapi teu sadayana kitunya euceun teu nya teu sadayana kitunya tina 10 teh salapan anu saurangna teh geus maot hampir kabeh kolotna ngenong martabak telur kolotna ngenong sate Madura mitoha we ngenong rarong mata mitohana mah da tara ngenong ari geus araratul nah nya si eta mah kitu wae sebel ka we kitu aing meuni hayang mekprek we da geus raja badayna gerek balik moal ngenong mah mung sok dibere rarong cenah hei tadi wudu ayeuna naon soda
hiji 10 ke anak yatim 70 hoyong nu ageng hiji diganti ku Allah jadi 700 ajengan manya teu kabita lamun barang berek ka inung ka bapa tah ieu nu rek dipake dasar hukum. Nah cenah geuning ari ka dulur 70 ari ka tatangga 10 nah ari ka inung ka bapa meuni 700 memeh batur memeh dulur ge sepuh nu kudu dihormat. Kama qala Imam Abu Hasan Al-Mawardi Bapak Benghar inung Benghar anak jadi raja ayo bapana Benghar inungna Benghar anak jadi bener teu eta we lamun rajaban inungna maman menang snack teh di daang teh jang incu eta can di daraang ayo sia geradaang lain teu lapar lain nyaho sia urang jang anakna sok matak mawatas ge teh lain jang sodakoh wadah kue di kempit we jang incu Allah ih ajengan teh nyaho wae rada gaul gitu loh oh dipinahkeun da heueuh amit amit make dipinahkeun atuh jadi kanyahoan hei bapak beung inung beung anak jadi oh arek sakola cenah ka sanawiyah Parasu arek sakola ka sanawiyah Nurul Bayan baju boga kongkolong ge dijual dipake biaya sakola anaknya boga antingnya dijual kamari ka toko Dewi di Cikalong matak marake tiung ge antingan bea ku anak pake sakola ngadaguan gaji 13 can aya wae Allahu Akbar anak gering dibawa ka bidan ngajual hayam jago sirenge jual we cenah hatu hayam da bana mata talang ragakeun bae hayam dijual nu penting anak cager anak dibawa ka bidan Bapak Benghar inung Benghar anak jadi raja bapana balangsak inungna miskin anak Benghar oh da dasar agama inung bapak jadi babu jadi bujang unggal isuk inung teh nganterkeun incu ka TK beak boga duit ge ku incu dipake meuli lauk cupang cicing lain seri saeling da heueuh ya Allah ya Karim ngalakeong inung teh ngarit bapak teh ngudak-ngudak berit matak lamun di madrasah teh sok nyang hunyar bari nyarane lain tola beureuh capek aya eta nyerang hunyar hayo make nyang hunyar sia hayo atuh eta nyarane bari nepakan ping-ping da cangkeul matak si eta mah ngajina teh hayang lila da leureuh amit-amit jelema teh kakolot teh karari itu hek ajengan lain bohong hayo bukti jadi babu inung teh aya deui inung bapak teh dipuhapkeun di panti jompo pan lain cekuring cek dina Quran wa kul kaulang karima akrama yukrimu karimun sopan ngomong kakolot baca di dalam Al-Qur'an kakolot teh kudu sopan barudak ngomong ah geus teu meunang molotot kakolot teh Arsalna alaihi mutaufan mata aina teh topan angin puting beliung wal jaroda wal kumala tsunami pepeling loba budak nu doraka kakolot sing inget ya kunci kabarokahan teh ya aya di inung ridona Allah tergantung ridona inung karunya inung teh ngalakeong ngarit bapak teh aya deui nu kieu inung geus kolot bapak geus sepuh anak ka Saudi ngurus incu sapopoe lain senang ka kolotnakeun bagi ripuh ka sepuhnakeun baheula ngurus anak ayeuna ngurus incu incu nu lalaki teh ceurik aki yang ka mama red karena foto anak foto nate dituna dina bilik make cucup sate jauh di mata dekat di hati apalah hatinya real tanpa kehadiranmu di sisiku
Ari wesel manggeus datang ngadenge beja anak rek dipancung. Mak, cek anak lalaki teh incuna. Aki yang ka mama. Diganong ku akina teh dibebenyokeun meuli kurupuk lada. Di ais bari make kaos sangsang nomor 34. Karohok geuningan. Da ditunawai dina paku 7. Cek akina teh ka incuna tak gendong kemana-mana. Incuna ngomong enak dong, mantap dong, cangkel aki maneh. Mata kunaon Mbah Surip maot lain loba ngopi, loba ngaganong. Balik di warung adina di ais ku nini nah make samping kebat baru-baru kat nyeri panon da mirun wae seuneu. Ari kitu teh masalah nini-nini da dibere gas teh kalaka dijual. Manjarkeun sieun ngabeledug. Ma yang ka mama cuk ninina sakedeung deui mamah balik mawa onta. Dengkleng dengdek anaking di ayun ambing. Tong rungsingnya kedeung deui mamah balik ti Saudi. Yang ayeuna ulah tong di inung maneh ka Saudi bapa maneh kawin deui. Urang nyaho kawin teh ka orang Cikeni. Geus ya rajet hirup teh euy. Mit amit aing ih kalolot kakolot kitu ih. Loba anu kitu teh teh. Hei, cing rek nanya ya. Hei. Ibu. Ari barang berek kakolot alus ayeuna, alus keur hirup, alus keur sehat, alus geus gering, alus geus maot. Keur sehat bari aya. Nah, atuh ari masyarakat sok kieu. Inung aya, bapak aya, imah ku taneuh. Ayo. Inungna aya, bapana aya. Imah geuning ku taneuh. Darwa inung maot, bapak maot dikeramikan makam. Dengekeun tah. Saha tah nu sok ngeramikan makam? Bari eta makam teh taneuhna taneuh batur, dengekeun ieu. Panek dijual ku batu teh dipake sakola, dipake pasantren. Ayeuna keramikan mah inung teh keur aya, taneuh sorangan moal aya nu ngagugat. Jarempling dah heueuh. Hayo da lain bejanya. Ari keur aya inung di antep. Inung gering ngariung kabeh pejuhna teh. Cek anak lalakina ka inungna, mak yang abon nyamanya. Cek anak awewe teh bodengnya bodeng. Ajengan ayeuna mah bodeng teh 6.000. Naik punten teh ajengan ayeuna mah kedah disesuaikeun. Pan ngajina geus 3 kali ya wayahna we. Bodengna naik ajengan ayeuna mah. Bodeng sia teh. Yo inung ngering. Inung yang abon. Bodeng atunya. Ari bodeng teh genep eusina teh anakna ngenong kabeh 8. Inung teh teu kabagean. Allahu Akbar. Tiba ngaberesane keresek hideung. Jelema ayeuna mah karari itu kakolot teh. Ari inung aya diantep, ari inung kering ditatawaran, inung cager disingsieunan bedagong matong ngabaso bisi nyeri beuteung. Dibere teh caina atuh ngayar. Kang Haji sanes bade ria ieu mah motivasi kasadayananya. Salah sawios doa inung doa bapa teh dina pada izabahnya sami sinareng doa Nabi ka umatna. Matak jelema anu doraka ka inung ka bapa kaluhur moal buahan ka handap moal akaran hirup moal pati walagri dengekeun tan doraka ka kolot. Heg hayo rasakeun nek ka ditu ka dieu oge. Inung atuh sumberna doa teh mah inung titah marap Manila. Manila geus gede dijual tuh ka bagea. Jangan ari Manila ka mana dijual mak. Pake meuli naon? HP. Ari pek teh anakna teh hayang daang. Eta we HP letak. Kapan hayang daang?
ari eueuh sia manilan dijual cek indungna teh letak we HP letak lamot. Hei barudak wakul kaulang karima ngomong kudu sopan pulang sekolah baca salam cium. Ibu terang dina kitab risalatun nikah awewe anu cium tangan ka salaki sarua jeung nyium hajar aswad. Hayang nyium hajar aswad acan laku sawahna ge. Ibu hoyong tak ina balik rajaban langsung dicabak eling mama istighfar teang wah haji jang teang wah haji jang maka sarumahan sudah biasa getara dari saya cium tangannya rewas atau saya teh lieur awewe ayeuna mah hari ka anak kudu cium tangan hari ibu tara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Salaki kuli macul kuli tanur anak sekolah di Sanawiyah Nurul Bayan balik sekolah teh assalamualaikum dibuka ku indungna keur gorah gerah we bersih nadulang geuning nyangu oge make tetenong batur mah kulkas ieu mah ya we geuningan dina dulang ditutupkeun da moal kucing berateun ucingna ge. Assalamualaikum waalaikumsalam cium tangan ka indung teh jangan geus balik tadi mah kenalan taaruf jeung rerencangan kumaha sakola betah di Sanawiyah alhamdulillah ngan hayang bari ngobong pan aya beja cenah di dinya ge aya kobongna mah genah boga anak cium tangan ka indung nya ge balangsak hate nu jembar nu penting mah ieu mah balik sakola buuk beureum koneng nu hejo ning juga rambutan can asak nih aduh calana emo nih aduh pensil ngasupkeun ge kudu make kantong kresek nih emo teh singkatan ese modal ari kaluhur badag ngagayo calana teh ciga nu kababayan bari make rantai calana teh eta budak teh ngajuruna di bengkel ajengan aduh ampun. Ari ngomongna Indonesia sawareh kamu dicari-cari ke sana kemari ari go kareupeun aya semah di Jakarta silakan duduk uyup caina aduh eta jelema geus error teh mah berarti ngadang intisari tah mak mana bapak kanang domba bapak tong gandeng domba nek ngajuru bapak jual domba hayang HP moal sakola aing mah minggu mah heuh pare loba ajengan nu budak ngadat ka kolot ayeuna hayang HP sok bating aya di dieu ge da kuring mah baheula sakola bari masantren bari sakola di Bandung di Sukabumi di Manonjaya teu make HP demina ge budak leutik TK hayang BlackBerry bedegong pejuh teh coba lain beja teh oh aya nu ngamek ka kolot jual domba yang HP cek bapana teh lah daripada HP mending domba masa juta ge komplit aya ceurian budakna teh gaul emong domba mah teh bisa nga SMS pencet ku sia ngaberele sebab ayo HP boga ayo HP boga hayang motor demi nage loba nu ngomong ka kuring curhat ripuh ajengan ngurus budak zaman ayeuna maksudna kumaha HP geus dipangmeulikeun ngamek ka indung ka bapak hayang mot jual sawah jual hayang daang letak ku sia kenal pot saha tanu sok ngajual sawah dengke teh saha sok ngajual sawah saha lamun bapak isukan ngajual sawah meuli mobil cilaka hirup ngabejaan dulur kuring di Cipanas ngajual sawah ka Grand Apple ngajual sawah ka Grand Hill 3 tahun gagayaanna mobil ayeuna balangsak teu boga imah-imah acan ajengan saha nu sok ngajual sawah make meuli mobil lamun ngajual sawah dipake sakola budak ngajual sawah dipake masantren HD ngajual sawah gagayaan pake mobil mah cilaka heg tong lilating 3 tahun geripuk saha nu sok ngajualan sawah naik dang ti mana hah kenal pot letak rek nginum uyup cai aki ngajurujusnya hirup teh kikituan ya hayang gagayaannya urang mah boga mobil teh ayeuna baheula mah ka dieu lah teu make mobil 2 tahun 3 tahun teh kumpul ajengan rada awis ayeuna teh bensinna saen ieu mah mobilna
Ieu mah barudak hayang mio anu racing sporty biar gaul gitu men. Cek indungna teh mamah mah teu men. Teu gaul. Bedagong udah hayang mio. Ah cek indungna teh mio mamaha mending ulin we atuh jeung si Mia. Moga si Mia mah teh bisa digas. Bisa direm. Hiji 10 ke anak yatim, 70 ka dulu, 700 ka indung ka bapak. Indung beres dikamekahkeun bapak mitoha adi ya ngiri dieu teh tina mulut tina rajab kumpul teu ngurangan hirup teh kakolot ulah ninggalkeun ka imah papajar ka Ancol papajar ka Palabuhan dina Kol Dugul ngadaang layur balake cerakan di pasar monyet hari inung ngelai daang yang selar cek inung nanti ayah beja cina anak papajar mata diajak itu ngan ditah ngadaguan imah we Masya Allah ya kan kakolot karar itu badai teras-terasan kasepuh itu kamari ngaji bapak di Cugenang bapakna tukang tani Kang Haji eta anakna jadi dandim berkah kunya kakolot ayo kakolot kudu sarupa lain mah indung maot anak teu datang bapak maot anak teu nyaho di mana makam nu jadi bapak sedih hirup model kitu terakhir lamun hirup hayang berkah salat berjamaah paingannya lamun masjid cenah beuki alus pasantren beuki gaya imaroh idaroh jeung riayah moal aya dah heueuh teh kenyataan baheula mah masjid teh ku palupuh ku papan handapna kulah parenting nyuguhan ajengan aya rajaban bedahkeun cenah rek rajaban ke peuting cek DKM teh jang saha ajengan ya nila eta jang kori nila mah ari Lukmas ajengan balik ari urang kumaha mujaher barudak mah geus baheula mah kitu dah mujaher geuning huluna badak awak begang nih rubak ke sungut ini teh mujaher nu ngarubak wae teh pinuh imaroh idaroh jeung riayah teh beres adan nado Jibril Mingkail belah wetan eling eling umat belah kulon ya Rabbi bil Mustafa kemara sigit yang ngong adan di warnet ayeuna ajengan haji tinggal ngarariung di warnet palurah ngong adan teh caricing di terminal ngagalitar Masya Allah masigit baradag eusina beres maghrib teh geuningan nek isya ge tara baralik baheula mah nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatan lillahi taala anu salawat nu wiridan ku batu ning meunang ngalati wahangan aya nu salat sunat aya salat tasbih nah geuning teu balik wang tadiru salati ba'da salat nunggu salat saat salat saah ijabah kanggo ngadoa mata kasadayana masyarakat di mana imam teu acan rengseng ngadoa ulah uih nah bilih dina waktos imam ngadoa dikabul ku Allah bapak balik atuh teu kabagean nek naon baralik nu beunghar ayo cocok teu nu beunghar tong uih cocok serang gaduh leres teu bumi tos gaduh cicing nu beunghar mah bener teu nikahkeun ka Isa sabaraha urang di masjid ge nu teu balik nikahkeun ka Isa teh baralik wae teh nu beunghar rek naon balik nu segala aya taina nu balangsak nek naon balik eueuh nanaon ente komo harek naon balik dangeun eueuh imah teu boga rek naon balik da balangsak pamajikan eueuh ka Saudi balalik we di masjid mah loba kararange ari ngusuk mah eueuhanna eta 2 jam ngusuk ari ayo we cicing tara ka mana-mana apal lah pokona bu ibu ya wa tanzilu barakata fi darihi
lamun jelema nu sok kalaksanakeun salat berjamaah awal waktu di masjid negara Barkal Barokah Brunei jeung Cianjur lega kene Cianjur beunghar Brunei Pak Haji lamun Inggris ayeuna mayar hutang ka Brunei 1/4 pulaunya habis itu dipakai untuk mayar hutang ka Brunei. Amerika teh boga hutang ka Brunei, Inggris bogaeun. Nah eta negara leutik ari ku berkah sabab di Brunei mah ngong adan teu kengeng aya nu jalan mobil. Di Brunei mah punten bapak ibu hampura kaca mobil tidak ada yang hitam putih transparan. Nya ge leutik negara berkah. Di Mekah Pak Haji ngong adan nu dagang teu aya nu dagang. Mamnu dilarang ruh ka masjid. Toko emas ditutupan nya ku spanduk hek di urang ngong adan Allahu Akbar Allahu Akbar cek pamajikan teh Kang adan heuh lain komat dud Allahu Akbar tah Kang komat tah eta mah komat lain adan ngopi batur komat ngopi batur adan udud tak musibah we kahirupanna teh kawala geurian di Mekah hujan jarang cai jam-jam nu saat sok iraha ngadenge cai jam-jam saat pancek akal manusia mah hujan atuh cai di urang kamari halodoh 3 minggu modal gampang behese di Mekah lamun bapak ngalaksanakeun haji tamatu ifrod jeung qiron tamatu selesai sembelih kambing dam isaah badak doma teh di ditu mah jukut dia jangan ai di urang jukut di ditu di dieu doma begang anu ngaritna leuwih begang ti doma. Pak Haji mama kanang sapi aya nu nguningakeun pupus teh ningalkeun sareng 16 hektar dugikeun ka emasna ge seueur pisan hek tingali kahirupan ajengan jarang ajengan bisnis ka ditu ka dieu ngaurukan santri sapina Fatul Muin Imriti Tafsir Jalalain Johar Maknun Alfiyah aya ajengan balangsak can ngadenge aya ajengan kismin tingali ajengan usaha jarang samping BHS tuh tingali eta lain menang molik pamere tinu maot hayo sok Pak Haji anak sarjana anu ka Mekah imah sakola anakna jadi PNS mata kayak keberkah berjamaah hirup teh atuh tong gede-gede ieu Ustad teh singkatan usaha tara anak deres nah nyari Ustad anak ngalobah wae udah kadinya dinyana hiburanana manya ya Ustad Facebook kan era tak tingali ajengan sok marake samping eta teh lain burut meh gampil praktis gitu loh lain bohong demi nangke ieu ge ustad teh singkatan usaha tanpa dana jeung moal aya geunahna jadi mubalik moal aya geunahna jadi qori ajengan ye 1 jam cair eta we geus ajengan mah 1 jam cair ajengan dianyuk teu hayang teuing aing mah beres ngaji teh sasi payuna manya aya dianyuk mong awas panitia ya jeung geunahna jadi ajengan teh teu mulangan demi nage beres ngaji teh angsulan can pernah mulangan urang mah da lain tukang aqua genah mata ge berjamaah dong wa yakunu badanuhu sahihan dalam kitab durah orang yang selalu berjamaah sehat ajengan empi tingali heg ngaurukan santri masih mama pasir terong ajengan elim 80 Kang yuswana akang sabaraha Kang Haji 72 tuh mereka ini seker ayeuna barudak leutik 24 geus kikieuan geuning kebangahakan bae gonjeng intisari nya heueuh atuh nu kitu diuinum narkoba
No. Bala-bala? Yes. Intisari? No. Adem sari? Yes. Bareng ya. Jablay? No. Janda? Yes. Aduh, ayarana di dia. Airana di payun. Jadi ajengan teh seger. Ieu manin ini dihareup atuh urang teh ngural amit-amit. Keur maukur ngaji unggal peuting hayo we nyang hareupan ini dasa eungap atuh. Bu, tukang dagang. Takbir pertama Allahu Akbar lebih baik daripada seluruh isi dunia. Moal aya nu wani ninggalkeun salat berjamaah lamun terang kana manfaat padilahna. Loba nu teu kabita ngong adan teh ngajaradog teh teh. Nyaretel TV teh. Baheula mah magrib ge pinuh, isya pinuh, subuh komo baheula mah teu make speaker eueuh baheula mah, teu make karpet, teu make keramik. Palupuh baheula mah. Matak beres salat subuh teh careurik. Lah inget kana dosa, irung kacepet. Baheula mah ku palupuh. Ayeuna mah masigit gararaya, make kaligrafi, make neon, make son. Imaroh, idaroh di ayah mana? Magrib 3 jajar. Amun Persib teu main. Persib main 3-an ngajajar. Atuh kamari 4-0 ngajengan Persib menang tuh hade teh. Monya aya salat magrib masigit badag 3 jajar, isya 2 jajar, subuh 2-an ngajajar. Anu adan eta anu qomat nu jadi imam nu jadi makmum ente ka mana si teh eta ente nu penting nama sare we teh. Hei berjamaah ieu teh bade diteraskeun kumaha pulsa. Bu, ibu sadacan diteraskeun ajengan ari sorban teh aya ciri khas. Jamaah lamun aya nu nganggo sorban kieu kelompok Hadromi, Sudan, Yaman, Syria, Aljazair. Arab Saudi ajengan pandi dina ge aya dodolan ini. Tanyakeun ka ajengan tanu geus ka Mekah. Aya deui geuning anu di bulan sirahna aya AA Gim. Agi masuk dibeungkeut nya sirahna nya. Riut mikir anu ngora. Mata kurang mah teu dibeungkeut da teu riet. Nek riet kumaha da teu boga anu ngorana ge. Aya di nu sorban. Nini nyeri huntu. Aya nu sorban kieu Jainuddin almarhum betul aya di ajengan nu sorban teh kieu Bung Roma cuman tala ningali TV si Oma judi treo menjanjikan kemenangan pret eueuh nu beunghar tina judi sorban kieu teh Bung Roma aya di nu kieu teh Pak Haji Ratu Kecantikan Miss Indonesia aya di nu sorbana kieu teh ajengan tukang jamu. Apaan ari si Ayu? Apaan si Ayu masak dikit diganong ning di bangun. Cuman tara ngajamu sugan. Nizi Naruto Wulan Jamila ayat-ayat cinta Manohara aya anu salat subuh di bulan ku sorban aya ai subuh ini kade di bulan ku sorban aya Mitoha muriang aing geus paranas tiris atuh da anu meh tiasa tilu we nya urang doakeun sadayana peziarah mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah. Ibu-ibu anu nuju icalan anu nuju dagang disabuneureuun ieu lemur didoakeun sing langkung berkah.
ajengan didoakeunnya Nurul Bayan sing langkung majeng, murang kalina sing soleh saroh lehah, ibu-ibu sing tiasa ka Mekah, ibu hoyong ka Mekah, sok catet dina mana ngajamna dinten Rebo bulan Rewah. Jadi ngajam dina mana dinten non Rebo, sasina sasi Rewah. Naon hartosna ngajual kebo jeung sawah. Anas didengekon cuk nini teh make ka dieu atuh. Jadi serba sulit jeung nini mah da kamari eta aya nu kolot nini ditanya ku incuna teh, "Mak geus salat can?" "Enggeus, ngan eueuh deungeuna." Mah nya salat jeung tongkol, anya eta nini mah sok kararitu wae. "Mak geus salat can?" "Enggeus, cenah ngan eueuh deungeuna." Mah nya salat jeung tongkol imit-amit. Ajengan sakitu bae anu kapihatur daun sagat, daun nona, katuruban daun awi teu ayeuna sugan jaga palukman diulem deui. Buah pepaya, buah kedongdong maafin dong. Buah tomat, buah peuteuy, tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.